Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pumirtub di rencangan ku MGR. Anu mana bade neraskeun hanca carita pondok anu katunda karangan Abah Gaul kalayan judul Ngabandang. Seri anu kadua. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumirtub dongeng mangguru jam 4 subuh hawar-hawar sada anu tarahim ti sababaraha masjid berai beunta gigisik tuluy nguniang hudang muru ka jamban khawatiris nyaliksik mun ngagugun nafsu mah kahayangna ngarengkol we tapi leuwih alus mentingkeun heula kawajiban. Aduh sakedeung deui oge adan subuh apanan jiga nama Bu Esti oge geus nyaring sarua rek ngalakonan salat subuh meureunan. Geus ngong adan geuning ke masjid dikunci we ti luar panto pagar mah. Kebeneran kunci pagar mah da ngagantung. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Asep, Kang, ke masjid Kang. Dah, dunungan keluar geuningan. Mohon Bu, mohon. Kayak dikuncikeun ti luar ku abdi we panto pagar mahnya. Kang, sareng Kang, antosan sakedapnya. Sugan teh moal ka masjid. Sieun aya sangkaan goreng we ti warga di dieu. Bae da keur ngadunungan ieu. Mangga Bu, mangga. Itu tembalna Kang Asep. Mitra-mitra pumirtub dongeng mangguru balik di masjid sanggeus nutupkeun deui panto pagar karep mah rek ngoloyong jalan tukang. Kang Asep, kadi heula sakedap aya obrolkeuneun. Mangga Bu, mangga. Sok calik Kang. Bari jeung teu pararuguh oge ieu hate kudu nyubadanan da dudungan di kitu-kitu oge. Kieu nya Kang Asep. Sawawengi teh abdi teh ngemut. Kumaha mun abdi muka pausahaan interior akang konstruksina. Keun abdi anu ngabodalanana. Kinten-kintenna kersa atanapi henteu Kang. Etang-etang usaha sampingan we Kang kanggo abdi tah kitu. Nya kanggo abdi mah nya bingah we anu aya Bu. Panginten abdi moal ngaprak ka mana wae ari ibu bade muka usaha mah. Pangemot abdi mah kieu nya Kang. Pan seurencang abdi di kantor. Engke ku abdi dipromokeun. Tah barang anu abdi ayeuna bade janten sampelna. Kitu maksud teh Kang. Saya atuh Bu, komo kitu. Amanawian we sing seueur anu pesen. Amin. Tong jebat ibu da sahandeupeun akang abdi mah. Cekap njebat Esti oge. Teu warantun teuing kedah nyebat nami mah. Isin culangung ka dudungan jiga ka rerencangan mah. Wios da teu rumaos janten dudungan abdi mah. Tapi mitra usaha sareng Kang Asep. Tos heula nya Kang, si Eneng bilih tos nyaring. Siap yeuh nya siap. Cek dunungan bari ngaleos ka jero imah. Mangga Bu, mangga. Tos ibu deui. Esti kituh Kang. Pokna Bu Esti kituna teh bari ngadilak. Rek teu matagratug kumaha coba nempo dilakna anu cureleuk kitu. Kumaha wae oge tetep ajrih ka manehna mah. Moal rek malawading pamikiran teh. Fokus usaha jadi partner dunungan anu bager. Hate leutik mah hayang ngabandang manehna teh. Da sarua lengoh ieu. Kumaha cek anu nangtukeun jodoh we. Teu karasa geus berai beurang deui. Siap-siap sugan bisa kapasang isuk. Cina dipoto ku dunungan. Pan ke ditembongkeun ka batur sakantorna. Kang Asep. Ya kopi panas sareng goreng pisang hanet.
ngahajak ku abdi dipangdamalkeun sakali-kalinya. Cek dunungan. Kitu teh bari ngurunyung bari nanggeuy baki. Asa dianteran ku pamajikan we Kang Asep teh bagja pacampur jeung era.